Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Karena lagu kabogoh tebihna cenah. Mohon mangga. Mangga atuh di atas kasadayana. Kanu hoyong lagu kabogoh tebihna. Mangga kapayun. Asik. Asik. Iya. Goyang dikit. Mangga wilujeng ngadangukeun di warga Wasila sareng warga Saripan Pasifik Hotel yang ada di Jakarta, yaitu housekeeping night shift. Mangga. Gaduh kabogoh jauh, mentas laut lawang bulu. Tapi apel teu bingung. Asik. Cukup halauna telepon. Kuring di Pulau Jawa, manena Pulau Sumatera. Lamun malam mingguan, mojo via SMS-an. Ih, asik. Lemah pelintur, dunia beki maju. Najan urang pajau, bisa ngobrol unggal waktu. Tiap SMS-an atawa nelepon, teh jadi pikiran, ajen pulsa kebobolan. Nu penting mah bisa ngobrol jeung manehna. Gaduh kabogoh jauh, mentas Asik. laut lawang guyuh. Tarik mas. Tapi apel teu bingung, cukup halo na telepon. Itu cenah. Mohon aduh. Ya nepangkeun ya di diapan di warga Wasila sareng housekeeping night shift Pan Pacific Hotel. Mangga wilujeng ngadangukeun kasadayana. Asik mas. Tarik. Ayo Kang sadayana wilujeng ngadangukeun ye. Boga kabogoh jauh, mentas laut leuweung gunung. Tapi apela teu bingung, cukup halona telepon. Abdi di Pulau Asik. Mangga, anjeunna di Indonesia. Lamun malam mingguan, pojok via teleponan. Asik. Jelema palinteu punya beuki maju, najan urang tajauh bisa ngobrol unggal waktu. Tiap Asik. SMS-an atau nelpon, menjadi Asik. pikiran, tajen pulsa kabobolan. Nu penting mah ngobrol jeung anjeunna. Jelema palinteu dunya beuki maju, najan urang pajauh bisa ngobrol unggal waktu. Tiap SMS-an atau nelpon, terjadi pikiran, Asik. tajen pulsa kabobolan. Ayo Pak Insa, joget Bisa dong. ngobrol jeung kanjeunna. Boga kabogoh jauh, mentas laut leuweung gunung. Tapi apela teu bingung, cukup halona telepon.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.